Sumuhun Pak Ustad, sumuhun. Tes wios mohon. Mugia ngaladamang Pak Ustadnya. Mohon. Waalaikumsalam. Aduh, Saha Kang? Ustad Iim. Ya Ustad Iim telepon nyi. Aya naon cenah? Ustad Iim ngering nyeri huntu. Teu bisa ngimaman taraweh engke. Mata kakang teu bingung anak teh Nabi ngungku naon kan? nya bingung engke sanok ngimaman taraweh. Cik nyai sugan apa kira-kira sa Ustad anu bisa ngaganti Ustad Iim ngimaman taraweh engke. Kudu sarua jeung Ustad Iin Kang? Nya mun bisa mah jika Ustad Iim gitu. Kudu sarua nyeri huntu. Itu aku mikir ini Ustad Iim tuh bisa kan gara-gara nyeri huntu. Ini anak tuh Ustad nyeri huntu deui. Mah bener atuh. Cenah kudu sarua jeung Ustad Iin. Ustad itu kendakan neangan. Kumaha sih Kang? Lieu.